A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu hadzal kitab wa qala ngadawu anjeunna fil babis sabi wal arba'in dina bab anu ka-47 yang bagi lil muhaqqiqi alla yadhkurallaha ta'ala illa bil adhkaril waridati fil Qur'an hatta yakuna fi dzikrihi talian wa yajma'u baina dzikri wa tilawah ma'an. Yang bagi penting pisan lil muhaqqiqi ka muhaqqiq. Sa muhaqqiq teh jalma nu ahli tahqiq atau orangnya di mana hayang jadi ahli tahqiq meureunnan sok sanajan asa jauh tadah ka langit ya meureunnan nurut buat mah halus we ahli tahqiq. Ari ahli tahqiq teh nyata jalma anu ahli dina nganyatakeun sesuatu yang sebenarnya. Baik itu urusan zahir geus puguh, urusan anu batin oge ku ahli tahqiq maka panggih tah ieu nu bener, tah ieu nu salah, tah ieu nu sakuduna, tah ieu nu kitu. Itu ahli tahqiq. Ialah ahli tahqiq teh meureunnan lempeng nama wali we. Tapi hari diajar jadi jadi ahli tahqiq ya halus. Kumaha bisa moal kitu mun diajar cara kitu ya urang usaha bisa diajar mah. Ya, diajar mah bisa. Ari teh jadi ahli tahqiqnya alhamdulillah. Pan ieu ge ngaji tauhid teh kitu ujung-ujungna mah hayang makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ari makrifat teh pan tahqiq. Disebut deui tahqiq teh anon ngaranna teh ilmu haq. Ilmu haq mun dina yakin teh hakul yakin. Tah cek di dia yang bagi penting pisan ilmu hakiki ka jalma ahli tahqiq ka muhaqqiq kanu hayang tahqiq atuh keur urang mah naon penting teh alla yadhkurallaha ta'ala ulah zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala illa bil azkaril waridah fil Qur'an kecuali ku zikir-zikir anu kawarid dina Qur'an. Naon maksudna? Kitu mah sigah dibatasi mun wiridan teh ku wiridan Qur'an ya urang kitu. Nah, lain artina, lain dibatasi kitu. Tapi ini sangat penting ulah sampaikeun ka aurad-aurad Qur'an ditinggalkeun. Kudu terus wirid-wirid Qur'an. Atuh keur urang mah da teu apal ieu nya kana hartina kana Qur'an teh atuh maca Qur'an teh wiridan we mah. Wiridan Qur'an. Gitu cenah hatta yakuna sehingga bukti fi dzikrihi dina zikir manehna talian eta mengikuti terus kitu tali bertuluy-tuluy continue paya jemau maka ngumpulkeun baina zikri wa tilawah ma'an antara nya zikir nya maca jadinya zikir ongko wirid ongko oge maos Quran ongko jadi ini mah 3 in 1 2 in 1 gitu kan. 2 dina hiji. Nu digarapna mah panan Quran tapi eusina nya zikir nya naon? Nya tilawah. Dibarengkeun artina kumpul we di dinya fi lafdin wahidin dina hiji lafaz. Payasulu maka hasil ala ajri talina wa dzakirin. Maka atuh hasil kanjeuna kana ganjaran ngahasilkeun anjeunna kana ganjaran anu maca oge ganjaran anu zikir kitu. Jadi nate nya zikir menang ganjaran tina maca Quran oge menang ganjaran. Da ieu mah bisa diturutan apa lebah dia mah. Jadi dina nalika urang maca Quran teh sakalian niat naon ieu teh?
nya niat zikir nya niat tadarus komo bari apal kana hartina mah niat ngalap ilmu ongkoh wah seueur akhirna loba niat ganjaranna teh bakal loba tuh. Lamun weh ayeuna walau ata bizikri falau ata maka lamun ngalakonan ieu jalmi bizikri kana zikir wungkul ah mah zikir we cara maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibkum billah nu sok dibaca geuningan dina naon tahlil maca ayat kursi maca Fatihah maca Falaq binas lamun weh ayeuna ngalakonan nateh kana zikir we wungkul min ghairi qasdi tilawah barita aya maksud maca Quran kana maka bukti lahu keur manehna naon ajru zikri ganjaran zikir we wungkul duna tilawati teu aya ganjaran tilawah teu aya ganjaran maca ngan jadi masalah dina palebah zikir mah bebas kusaha wae oge dibaca bebas rek kuno boga wudu rek kuno teu boga wudu malahan rek kuno junub rek kuno teu junub oge ari bari zikir mah bebas dibacana tapi mal palebah maca Quran mah ada ketentuan-ketentuan teu bisa maca Quran ku jalma nu ngabogaan hadas gede nu keur head teu bisa maca Quran sok sanajan teu dibukuan ditalar oh yang manehna teh ngahaluang maca Quran teu meunang nu head mah kudu ngabetem we beda hayang ieu teh maca entong maca Quran zikir paling nah cenah zikir we zikir ya mah zikir maca ayat kursi teh zikir Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nah gitu niat we pek teh dina hate teh geureunteu aya maksud maca Quran beteng ngabetem buru-buru gitu kan keur maca Allahu la ilaha illahu gitu ulah maca ulah maca Quran anu hadas gede mah kitu cenah tah fanaqasa atau maka ngurangan manehna minal fadilati tina fadilah tina kautamaan bi qadri manaqasa minal qasdi kusaukuran manehanana kusaukuran perkara anu ngurangan manehanana tina qasdi minal qasdi tina pasejahanana jadi kieu maksudna ganjaran itu gumantung kana paniatan saeutik jeung lobana ganjaran kumaha saeutik jeung lobana niat gitu tapi lobana niat gumantung kana lobana kanyaho dari kanyaho nangan hiji mah nya pasti niat oge suriji hiji we tapi kanyahona loba ya niatna ge loba contoh ngariung dina pengajian model ayeuna hiji niat ngalap ilmu ya ganjaran ngalap ilmu kadua niat silaturahmi sabab urang jarang panggih jeung jelema teh darwe dina riungan masuk panggih atuh sekalian silaturahmi jadi atuh tambah ganjaran silaturahim ya tambah deui niat urang teh naon ye niat lain sakadar ukur dua wungkul apana cicing di majelis taklim teh eta teh adalah ngiparatan dosa sakalian niat tobat teh nya tambah deui nya tuh pek teh gok deui sugan aya nu mayar hutang niat deui bari nagih meunang niat itu niat ini loba jadi gumantung lobana niat gumantung kana lobana kanyaho kitu cenah matak amaliana kadang-kadang saeutik hiji tawa dua paling loba tapi ganjaranana bisa numpuk sebab ganjaran gumantung kana lobana pasejaan teh pamaksudan ari pamaksudan teh paniatan innamal a'malu binniyat gitu kurang we ayeuna pasejaanana ya kurang deui wae atuh naonna teh ganjaranana maca Quran henteu niat zikir ganjaran maca Quran unggul niat zikir unggul ayeuna mah maka ganjaranana zikir unggul teu aya ganjaran maca Quran gitu
wa tola sareng parantos ngamanjangkeun masalah anjeunna fi dzalika dina itu masalah. Tumakola terus berkomentar anjeunna fi hadisi lis-shaimi farhatani, ngomentaran alias ngadawu nerangkeun dina masalah hadis lis-shaimi farhatani, aya hadis lis-shaimi farhatani. Nah ini kebenaran ya. Sigana malam Kamis hareup mah geus naon ya? Geus bulan puasa. Jadi engke malam Kamis kemah taraweh di dieu langsung ngaji. Ya. Siap. Lamun ngajina nepikeun ka subuh mawa keur sahur. Nah, siap. Gitu. Kitalah. Aya cenah nu puasa teh dina hadis disebutkan lis-shaimi farhatani. Eta tetep pikeun jalma nu puasa farhatani aya dua kabungah, dua kebahagiaan. Bahagia nu puasa mah menang dua kabungah. Hiji farhatun ingda fitrihi, kahiji bungah dina nalika ngong adzan magrib. Jadi nu didago-dago ku nu puasa mah wah deui iwal teh naon. Jadi aneh padahal teu didagoan ge da bakal datang naon mah. Adzan magrib jeung aneh hari poe-poe biasa tarada ngadaguan adzan magrib jeung malahan reuas ngadenge adzan magrib teh. Tapi eta dina bulan puasa mah ngong adzan magrib teh naon? Atoh. Ari pek teh tong wakaning adzan magrib adzan lohor ge atoh kana puasa mah. Komo pas hudangna pan 11:30 jo adzan alhamdulillah cenah geus adzan deui euy. Urang teh geuningan satengah poe mah ieu teh dipake hees puasa teh teu karasa. Ya tuh dah siapa pakai naon. Ngong adzan asar alhamdulillah kitu we ngantina magrib kana isya teh sok rada reuas teuing. Nah sababna seueuh keneh haideuh teh kuluy rek naon ieu tarawih. Ari tarawih apan ekspres teh geuning anu nu gancang teh oh anu siga senam lantai teh geuning kan. Wah. Ayeuna kumaha atuh untung ge teu orolog ge utah teh. Lain eta dan maksud nama ya jalma anu puasa teh menang dua kabunga, kahiji farhatun ingda fitrihi bungah dina nalika gog jeung usum buka, wa farhatun kadua bungah ingda liqa rabbih dina nalika tepang sareng Allah. Nah ieu nu jadi masalah dua kabungah ieu keun ari masalah bungah dina nalika rek buka da sarerea eta mah bener teh tuluy ayeuna bunga rek tepang sareng Allah. Kumaha ye tepang jeung Allah teh kumaha? Ari tepang sareng Allah kan rahasia eta. Suatu rahasia sareng eta rahasia Allah. Si A si B pasti belum tentu kumaha Gusti gitu kan. Aya jalma nu bisa panggih jeung Allah teh aya nu henteu. Tadi direk di komentaran. Kumaha maksudna ya teh ilam sing nyaho anjeun annahu lamma kana saumu sababan liliqa'ir rabbi kana atamma minas salati min hadzal wajhi. Saur anjeun sing nyaho anjeun Mang Oman annahu sanyana kalakuan lamma kana saumu samangsa-mangsa eta puasa teh buktina sababan eta jadi sabab liliko irrabbi kana tepang sareng Allah. Jadi tina ieu segi tina hadisna tadi puasa itu memiliki kategori sabab anu jadi sabab tepangna jeung Allah. Puasa teh itu ngadeukeutkeun atawa hayang gog jeung saha? Jeung Allah. Puasa itu bisa mempertemukan kepada Allah. Gitu. Kusabab kitu kana atama minas shalah min hadzal wajhi. Maka puasa itu lebih sempurna tibatan salat tina ieu segi. Tina segi bisa amprokna ka Gusti Nu Maha Suci, puasa itu lebih utama daripada salat. Kitu jadina teh. Padahal rukun Islam nomor kedua naon? Salat apa puasa heula? Salat heula kan? Tapi nah eta puasa jadi leuwih
sempurna ini daripada sholat. Kenapa? Ya ditinjau tina segi jadi sabab amprok jeung saha jeung Allah. Tina sakitu heula. Oh jadi anu nyababkeun urang bisa tepang sareng Allah mah naon? Puasa. Jadi puasa itu jangan dilalaworakeun. Puasa itu sangat penting gitu. Ente hayang panggih jeung Allah piraku embung. Nah, nyata kuring maloba dosa embung panggih jeung Allah teh. Nu panggih jeung Allah mah bebas tina naon? Kasalahan. Bebas. Jalma anu geus ku Gusti geus ditargetkeun sina bisa panggih jeung Allah berarti jalma anu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Wah, kenikmatan nu gede atuh. Jeung surga ge nikmat keneh tepang jeung Allah. Jelema anu asup ka surga can karuhan bisa panggih jeung Allah. Jadi anu bisa panggih jeung Allah ti ahli surga teu kabeh, hanya sebagiannya yang mendapatkan kenikmatan yang sangat terbesar gitu. Nikmat nu paling besar. Kumahanya nikmatna tong kumaha datang ngajaran carana ge. Eta hayang karasa panggih we jeung saha? Panggih we jeung Allah. Hanya tak kumaha aya sababna yang panggih jeung Allah. Naon cenah? Puasa. Tak sagedeung deui urang bulan puasa kebenaran ya. Sagedeung di puasa. Niatan kurang teh puasa teh lain sakadar ngajalankeun kewajiban ti Allah. Lain sakadar ngajalankeun kewajiban dina agama. Tapi ieu teh jadi sabab rek tepang jeung saha. Gitu. Urang teh kan lamokot ku dosa, apaan puasa teh rek ngiparatan. Ari teu? Rek ngaberesihan. Atuh meureunna urang teh sakalian tobat teh ya, tuluy ku puasa bisa ngadeuheusan, bisa amprok jeung saha? Jeung Gusti nu Maha Suci atau sugan we sing urang teh sing bisa naon. Gitu. Jadi weh si kira-kira lamun inget kadinya, mun inget kadinya yen puasa teh adalah sabab karena bisa tepang jeung Allah. Cik datang bulan puasa rek atoh moal. Mineng diterangkan ku para mubalik bahwa sahaja nu bahagia dengan datangnya bulan Ramadan maka ku Allah diharamkan jasadna tina neraka. Pan kitu lin? Bener karasa teu kurang kituna. Teuing nu nerangkeun reuas mah reuas anger. Dan nu kabayang ku urang ayeuna walah lain saminggu deui puasa tapi 5 minggu deui lebaran. Kono kabayangna 5 minggu deui lebaran. Puasana teu kabayang. Anehnya. Padahal nu kudu atoh teh manana ya? Walah puasa. Gitu. Pan ibu-ibu mah jual kapikir teh engke meuli tumiseun euy keur lebaran. Jual ke lebaran, puasana ge can datang. Bener teh? Tah itu. Jadi nu kudu atoh teh ka mana datang puasa. Kudu atoh di mana datang Ramadan, naon sabab rek puasa, lamun sakadar nyebutin kudu atoh kumaha teknisna atoh teh. Ingat-ingat ke urang, puasa itu adalah sabab kana naon? Tepangna jeung Allah. Kanikmatan nu pangpohara-poharana kanikmatan adalah tepang jeung Allah. Jadi atuh kok jeung puasa teh alhamdulillah. Cek paribasana sanajan henteu ge diamprokeun ku Allah teh kana naon ye ka Gusti Allah teu diamprokeun ku Gusti teh ka Gustina teh teu ditepangan ku Gusti teh atuh urang pan geus nyieun-nyieun sabab kana rek tepang ka saha ka Allah. Jelasnya oh gitu. Atuh tina segi ieu puasa lebih sempurna lagi daripada naon salat. Itu cenah ninggang tina segi ieu likaunihi karena ayana ieu puasa teh eta angtaja liko illahi pang natijahna tepang jeung Allah alladzi huwa ari tepang jeung Allah teh musyahadatuhu jongok
jongok ka Allah. Ari jongok ka Allah kumahanya wallahu alam. Pokona mah kitu we nu jongok. Tanyakeun we ka ahli-ahli musyahadah. Leletikanana ya, leletikanana diajar keur urang hayang rasa jonghok jeung Allah kumaha tingali nu ku urang kungsi kadenge jeung ku urang kungsi dipelajari nu disebutkeun ihsan. Mana ang ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam tarah fa innahu yara. Pek ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningal Allah, umun teh mah memang anjeun teu ningali ka Allah, da Allah mah pasti ningali ka anjeun. Gitu kan? Jadi artinya punya rasa segala sesuatu dipantau ku saha? Ku Allah. Arti Allah selalu ningal. Berarti Allah teh nuju ningal ka urang. Ayeuna urang teh hayang penak jeung Allah. Lamun nya hayang penak jeung Allah meureunnan dibukakeun sinyalna paragi penak ka Allah. Naon teh? Puasa. Cara urang ningali postingan batur henteu di like teh kurang teh baca unggul tingali gitu kan. Nyahoan teh manehanana kurang ditinggalian. Teu gitu kan. Nah, tempo teh manehanana nyieun sabab anu urang tertarik pan gitu lin. Jo langsung urang tekan jempol tuna numpang gedena. Bret. Tah, jo cek situ teh. Walah tah. Kas ku sakitu geus panggih. Nya, ku sakitu ge geus naon? Panggih. Semacam itulah. Itu mah analogina gitu. Pek pikir deui. Tuluy teh cek urang. Emang Gusti kitu osok naon ngaranna teh ngailhaman ka urang, lain ngailhaman deui sagala rupa ge osok nganimatan ke kitu teureun gitu kan. Sanes maksudna noel teh Gusti mencolek tidak Gusti ka urang sehingga urang ingin bertemu dengan Allah, dicolekan ku pangeran teh moal poe ge. Tah contoh ari sare reup urang sare keur sare inget ka saha? Ayo jawab, keur sare inget ka saha? Jawabna inget ka teuing. Bener teh? Teuing ka saha teuing inget bahkan teu inget. Kan nu sare mah teu inget. Bener teh? Reup sare na teu inget. Nah, eta jam 3:30 korejat udah. Make ngorejat. Pan keur teu inget, tapi naha make naon? Ngorejat. Si kurang rek nanya, eta ngorejat ku urang teh dimaksud atau henteu? Kan teu dimaksudnya. Teu dimaksud si kira-kira kusaha tuh eta ku pangeran dicolek gitu teh. Toel korejat gitu. Barupa ngorejat nama imah ngimpi reuas jadi ngorejat. Wa imah yang modal itu korejat. Rupa-rupa itu keur ditoel ku pangeran kacaijang gitu. Kami sono ya, ayo urang kumaha begitu ditoel korejat cik atuh lah tong waka cokot disimut reup deui naon. Hees na eta nu kurang ajarna mah eta. Gitu geuningan. Tah kitu cenah ari jonghok ka Allah enon ari liko teh patepang jeung Allah teh namina musyahadah alias jonghok ka Allah. Eta nu jadi sababna adalah puasa. Wassalatu ari salat. Salat mah munajat la musyahadah lain musyahadah mah jongok ari munajat mah urang teh non ngaranna teh munajat teh ngaharewos tadi teh ngintip kana postingan batur munajat mah kitu henteu gok ari munajat mah gitu cenah. Jadi salat itu munajatun la musyahadatun. Fal hijabu ari hijab hahalang yashabus salata eta mengikuti kana salat. Jadi dina salat mah kahijab jeung Allah na teh kahijab. Dalam mun teu kahijab mah sia moal bisa salat oge. Cacak-cacak di hijab urang teu bisa salat teh. Nah, sok nyalaikeun anteng si anteng salat teh. Ngan antengna ting anteng ka mana? Da urang mah dina salat segala aya. Salat muka sapah teh. Segala terbuka segala aya. Allahu akbar. Bray.
pigaweun bray garapeun bray segala bray kan. Jadi dina salat teh segala dibawa orang mah. Kalap-lap nu ngagantung dina pager ge dibawa ka mana? Kana salat. Aduh sia lap bisi kahujanan. Cenah kitu. Cik eta kumaha? Tah, jika hijab. Tapi lamun ayeuna konsentrasina penuh kan. Dikeresakeun teh dinya ge anger we aya wae naon. Aya nu asup kana naon mah. Tak gitu kahijab da lamun teu kahijab da teu moal aya daekeun asup moal sok tingalikeun jelema nu keur anteng bobogohan jeung kabogohna nah pan datang orai ge teu kadeuleu bener teu nah kitu da keur anteng naon teh nu ayana orai kabogoh we teh masyaallah tah kitu. Jadi cenah hijab mah yashabus shalah sok ngabarengan kana salat wala yashabus shaum sementara hijab itu teu marengan kana puasa. Di kana puasa mah si hijab teh eueuh. Nah emang eueuh kitu. Eueuh puasa itu teu dia make hijab. Nah, kumaha ala taroh. Apakah Anda tahu coba? Sok kurang pikir deh. Keur puasa kenaon lapar. Gitu lin. Nu puasa nahan lapar, pasti lapar. Keur puasa dahaga, ya dahaga. Keur nu puasana nahan nginum, nu nahan nginum pasti dahaga. Nu puasa nah yang panggih jeung Allah poho sakabeh. Sok. Ya mah Gusti, sejalillahi taala we. Komo pan abdi teh loba kasusah, loba kabingung, eueuh di jalan iwati ka bersihkeun diri kieu we. Nyaan puasana justru ngahaja di singkahan pan kejo teh lin. Orang lain kan, puasana ge lain deui urang mah. Wah, puasana ge aneh, keur puasa teh justru ngagunukeun eta mulungan jamu segala rupa. Keur naon nya keur buka pajarkeun teh tempo buka we nu dihakan. Tapi eta ge jadi tanda ya. Ku puasa mapan nyingkahan barang, nyingkahan materi, nyingkahan rezeki seolah-olah gitu. Tapi eta rezeki bro dararatang. Gitu lah. Nyingkahan dunia na nyamperkeun. Alah dikitukeun meting puasa model mana atuh urang teh. Qala ngadawuhan wa qusimatis sholatu baini wa baina abdi nisfain. Gitu pan. Dawuhan Gusti kitu dina hadis qudsi. Dibagi gitu. Salat atau wa qasamtus sholata baini wa baina abdi gitu. Kami geus ngabagikeun salat itu antara kami jeung antara hamba kami nisfaini dibagi dua. Jadi dua tengah. Dua tengah berarti setengah hewang. Dua tengah artinya aya panengah gitu kan. Wasaum ari puasa layan qasimu teu narima kabagi puasa mah teu dibagi-bagi. Bahasana Gusti Nu Maha Suci da dawuh tentang salat mah kieu. Ya qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Kami ngebagi salat setengah hewang antara kami jeung hamba kami. Mata pantas salat urang mah segala dibawa daya nu urangan gitu lin. Ari palebah puasa mah tidak dibagi-bagi mana as-saumu li kitu dawuhan Gusti. Puasa mah keur kami we kabeh ge lain keur maneh lain maneh mah lapar we jeung dahaga. Puasa mah nu kami. Nah eta lamun bahasana cek Gusti puasa nu kami kurang digarap ieu teh perkara nu Allah. Apakah ku Allah moal ditingali? Apakah ku Allah moal diperhatikeun? Apakah ku Allah rek diantep? Moal cara ieu we ayeuna ieu kopi urang dibawa ku henteu kan kurang ditingali meureunna rek dikamanakeun seta. Bener teu? Diinum apa dipiceun? Meureun kitu lin. Nya. Nah sebab membawa barang batur kan gitu. Barang orang dicokot ke ente berarti kurang kan dideuleu. Terus diintip ke mana? Terus diintip dimanfaatkan atau henteu. Ari pek teh dimanfaatkeun urang teh pan atoh bikeun katungtungna buruhan euy. Buruhan gitu. Bener teh? Ari pek teh nah teu cereup teuing dipake teu baleng. Kumaha? Dagoan siah.
balik wae dibajek pan kitu Lin. Nah itu nah teman gitu cek Gusti asaumuli puasa mah keur kami nu kami we puasa mah ente mah lapar jeung dahaga jadi atuh urang mamawa barang usaha mamawanu Allah lamun ayeuna mamawanu Allah tuluy ku urang teh dipake teu balik beureuh cek Gusti teh rasakeun sia kan gitu kan tuluy teh kurang teh oh ieu teh Gusti teh anugerah nu teh Allah teh anu li gitu kan anu Gusti teh kurang digarap kumaha meureunana cek Allah teh nah ini jelema nu hayang deuheus ka kami ieu jelema nu hayang amprok jeung kami teh bisaan saya eta mah hayang panggih jeung kami nyokot kunci kamar kami kitu Lin atuh diteangan ka mana sia kunci imah ku si anu pan kurang diteangan lihat si anuna oh kadieu sia naon deukeun eta kunci imah kitu Lin hehe terkit manehna teh mangga aing teh yang panggih jeung maneh dia kuring rek asup hayu ka dieu jero tah seperti itu analogi nama seperti eta lah ya keur mendekatkan pemahaman jadi puasa diangkeun ku Gusti Nu Maha Suci tak pantes dina salat mah aya hijab da dibagi dua dina puasa mah teu aya naon hijab faham pek pikir ku maneh hiji tah terus waqala fihi lil malaikati taraqi fil ilmi terus ieu Syekh dadawuh dina masalah lil malaikati at-taraqi fil ilmi heupeun bieu titik dina masalah puasa ieu keur urang nya sanghareupaneun puasa nu tadi cukup nu tadi ge jadi rek naon maneh puasa teh jadi rek naon urang teh puasa teh jawabanna hayang penak jeung Allah sakitu tong kieu hayang naon maneh puasa teh aing mah hayang beunghar salah sia dicukupi nu hayang penak sareng Allah mah pasti dicukupi gitu ari kurang mau dibaca terus gerak ari tahan sok nyulayan wae Allahul kafi wa qasatul kafi wa jatul kafi hayo we nu dibaca teh eta geuning bikin ka dilagukeun kumaha laguna teh kafi sanamal kafi wajadanal kafi likulin kafanal kafi kafi alhamdulillah ari ngalagukeun eta ni bantera naon sing geusina Allahul kafi rabbunal kafi Allah teh al kafi yang mencukupi Rabbuna pangeran urang sarere teh al kafi zat anu maha mencukupi terus Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi qasodana geus neja ka kami saha al kafi zat anu maha mencukupi wa wajada menakana ka urang sadaya saha al kafi zat anu maha mencukupi kan kitu Lin Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi rahmal kafi wanimal kafi alhamdulillah likulin kafi bagi segala sesuatu teh kafin saha al kafi Allah iya sababna hayang penak jeung Allah teh kunaon teh puasa jadi nu ngalagu eta mah kudu bari naon puasa ari ngalagu terus puasa taras yang kumaha teh iya kudu bari puasa mata paingan batur mah ieu para ulama mah nepikeun ka datang raja puasa datang rewah puasa geus puguh bulan Ramadan mah naon puasa datang Syawal ge puasa deui wae kitu we eureun-eureun teh usum lebaran jeung tasrek terus unggal poe teh puasa rek naon puasa wae cek urang teh ngarah maneh seubeuh nyatu kitu we jawabna
Nah make ngarah maneh seubeuhnya tuh apa aing eureun dahar maneh nu dahar pek kadija seubeuh kadija teu kasorong ku dewekna ngarah teh hese mah kitu tuh. Naon sabab as-shaum li puasa itu adalah milik Allah oge puasa adalah naon cenah sabab tepangna ka Gusti Allah pun